Aduh ya, kayak nggak istirahat lah, turun warnanya. Istirahat, berkena kita. Kemarin mana? Orang pas sore balik ningali di pos jeung si Dewi, juga serius ngobrol kenaon. Oh, berarti pokok ngabejaan teh. Ya naon. Anak lanceng nasi Dewi, minatan, ngajak syukuran. Oh, anak lanjutna. Suan teh si Dewi na disunatan deui bae atuh. Terus kumaha nya? Isuk cenah jam geus bada Isya. Oh, pada Isya. Syukuran anak. Lieur aing ngobrol si Dewi. Aduh, Ngerti mana yang orang gitu. alhamdulillah aing sih ngomong info. Maklum ya, ada kumaha deui atuh. Film mah Kira penting ayeuna berarti nya, geus isa nya. Ari si Udin jeung si Mbe diajak tuh. teuing euy si Udin teh kudu cau euy. Anjing. Kudu aya we cau tetep. Siapa memang nasi Udin teh beruk goblok anjing dibere cau. Parah anjing ka babaturan teh mana emang. Tapi kita heueuh anjing tong diajak si eta mah anjing sok meakeun dahareun. Tah eta ngerakeun anjing geus biasa pikir sok meta bakal yang balik. Geus eta parah bukan mah geus anjing ya kita kau. Ai Simbe kumaha ngajak mau Simbe. Bingung ngomong mau si Mbet teh. Asih bingung naon anjing babaturan bingung. Apana tong seng jukut. Anjing bener oge ketanya da pasti manya anjing rek masak jukut mah Euy euy. kan enak batur enak kan. Mustofa. Ayo mus jukut ya kan pelaku atuh. Bener anjing. Yang geus lah engke mah. Pona orang tiluan we lah nya. Antep we duaan eta mah da soalna dahareuna ge beda euy. Jadi kan lain bising batur teh hareuwas. Eta ngkur sih mah. Lah anjing bener. Tapi itu ndak kayak bising manehna pajarkeun urangan sombong. Pernah ingat nyarita di dinya urang tentang rokok kopi. Bener anjing. Jadi sana nambahan deui ke Julita nya. Kajian urang mah we sakara-sakara persiapan mau jukut aja. Jadi teu kudu mawa nu hidangan di si Dewi. Bener. Kita kan sebagai teman harus tetap solid. Bae mana kayak meuli cauna kayak urang ngarit jukutna anjing Simbe ya. Pada mah kayak karena dikakit. Ade goreng ge da musuh. Anjing babaturan meureun. Salah. Lah kayak orang ieu lah. Balik ngirim urang ieu. Bejaan we. Bejaan we. Ajak we sekalian. Da pasti mau jauh gitu. Cau. Itu wae. Anjing lah. Nah, kadang deui sih kana mulai gawe ya. Tunggu buka tuh. Tuh. Ya, meh balik.